Waktu subuh atos tabuh 5. Hayu nama orang aktivitas selanya kanggo ngadamel sarapan di warung. Tah di dia abi bade ngadamel gorengannya, ieu abi gadung engkol sareng wortel urang siksikan teu kengeng hilap ieu teh diwasuh heula. Upami tos diwasuh tah urang adonannya ngangge bumbu ngarah enak. Saatos kitu ieu si bala-balana teh ku abi dibariskeun dina katel tuh minyakna atos panas. Upami entos garing mah tinggal digolosorkeun kana minyak panas sapertos kieu nya. Tuh minyak nagekot kang ngagolakinya saking ku panasna ieu teh si bala-balana atos garing janten dilebetkeun ke kana katelna. Tah bari ngantosan bala-balana asak mah urang ngadonan kanggo gehu cuman ku abi teh teh hilap tadi teh henteu ka video. Da kumargi waktosna oge tos bade rada siang tuh si gehuna ku abi digoreng tah ieu bala-balana nya sapertos kitu. Sakitu heula nya mini vlog abi dinten ayeuna hatur nuhun bye bye.